teh elek kemudian orang mah hebat ih orang teh asal yang bilang ngan teboga ieu teh si Dodo bogaeun seperti indung di Saudi ieu teh jadi urang geura kosara dipanggieunkeun kudu urang tah si Dodo ieu gimana mau bilang nonton kue si Dodo maneh mah ngarasain wae bae we atuh da maneh ngagandengkeun bem-beman wae bae urang tuh boga mobilan tuh itu eta mobilan lagi tapi bos di kana mah halusnya kan da urang dia tuh boga itu warna beureum biru atuh bae atuh mobilan mah halus ieu urang mah boga atuh bae aing ge ieu mobilan kos mah eta maneh mah gopet bae atuh urang we nyieun di chat bae atuh bae urang teh chatna teh mahal nu meureum teh mata saeutik teh sakitu isukan urang rek nyieun urang adukeun jeung nu urang mah hade Dodo sia daripada nu man paling oge nu maneh mah gopet jeung oge tina keresek alah ulah waka ngahanakeun nu maneh tina keresek nu urang bakal tina awi tawa tina dus aya mah dusna urang ieu tina dus tuh mahal ieu teh ieu mah mahal we mudekeun eta cetna teh pang mahal pisan kitu da urang kudu naon sia tuh aing ge boga mobilan mah si Dodo ku aing bakal eleh eta sampeun lopet mah ieu mah kucing kan ngarumput tuh kucing rek pasangkeun kantona gen urang bisa mukaan si Dodo mah ku sabelah mukana gen urang stikeran baterean bisa urung ieu na ge bisa mukaan urang mah aduh disna jeung pegat pokoknya mah si Dodo bakal eleh jeung si ieu ya ke apa RARA teh jadi keparat meureun tah ieu teh MA DUDU RARA Madura ASYIK batal dibacana asik nya Madura asik meureun jadina ieu teh mamah muda si Dodo bakal eleh ieu mah ieu nah si Dodo teh korek ngadu cenah pengen oge teu bogaeun nyamper si Dodo Dodo euy tek naon maneh